Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalin wa ulai wasalihin wa salihin wa jami'a malaikatul muqarrabin wa usulna rusyabul qadi ajilani wa usulna ruhi sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa radhiyallahu anhum wa usulihim wa purima silsilatihim wa ususun la ruhi al-alim afadal al-wara al-kamash Muhammad Nawawi al-Bantani nafa'an wa bihi amin wa usulna ruhi Ki Haji Adang Badruddin bin Ki Haji Al-Cetab Sunji wa usulna ruhi Ki Haji Danawi bin Ki Haji Syafi'i wa usul laruhi Bapak Ibad Badruzzaman bin Aki Jamil wa usuli mafruhi muassasilatim Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Alhamdulillah bertemu disareng para wargi sadayana urang lajengkeun kana pangaosan kitab salajengna urang samikeun logatanana urang ngalogat wae ieu mah nya anu kosong logatanana kitab Sulamut Taufik halaman 39. Masih dina martelakeun paslun wa tajibu zakatu bab zakat. Kamari dugikeun ka dieu ayeuna urang lajengkeun deui wa yajibu bismillahirrahmanirrahim wa yajibu sareng wajib wajaba yajibu wujuban fahuwa wajibun wa dzaka maujubun. Itu jibla tajib maujibun maujibun miujabun. Biasa si mujarod bab kadua wajan fa'ala yaf'ilu wajaba yajibu. Yajibu asana yaujibu buang wona elatna tumiba satru dua. Wajibu jeung wajib alahi ka si jalma non aya ta'allama yen ta belajar si jalma makana perkara barang aujaba anu geus ngawajibkeun hukana ieu masaha Allah taala Gusti Allah taala. Lamun aujaba ma biasa si wajid biasa si majid warna awabab gaiji wazan af'ala. Lamun wajaba wajib lamun aujaba ngawajibkeun bedana teh. Aujaba yujibu ijabatan fahuwa mujibun wa dzaka mujabun. Ajib la tujib mujabun mujabun gitu. Piha dina bab zakat. Jadi wajib ga si jalma nganyahokeun kana perkara anu geus ngawajibkeun Gusti Allah kana ieu emma dina masalah zakat. Wa madamaru jeung anapun ari kurma garing wa zabibu jeung anggur garing jeung anggur wal zuru'u jeung pepelakan anu dialap kakuatanana pa awwalu nisabuha mangkari mimiti nisabna ieu anu kabeh khamsatu awsaqin eta 5 pirang-pirang sak wahia jeung ari khamsatu awsaqin teh salah sumiati so'in eta 300 sok 300 liter bisoihi kalawan letterna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yadumu jeung dikumpulkeun naon zarul ami pepelakan dina sataun ba'duhu tegasna sawarena ieu zar'un ila ba'din ka sawarehna deui. Jadi dikumpulkeun ieu 300 liter teh dina waktu satahun misalkan bulan kahiji sabaraha liter 50 liter bulan kedua 50 liter bulan katilu tah geus beres 300 liter berarti wajib ngaluarkeun zakatna kitu. Layuk malu anu henteu disampurnakeun naon jinsun hiji jinis bijinsin kalawan jinis anu sejen. Jadi jinisna masing-masing lamun anggurnya anggur 300 liter teh.
Lamun urang boga kurma jeung anggur 300 liter dikumpulkeun teh duanana teu sampurna. Jadi masing-masing mun anggur 300 liter kurma oge 300 liter. Lamun 150 jadi 300 liter henteu wajib zakat gitu. Jadi henteu sampurna hiji jenis ku jenis anu sejen. Kudu masing-masing jenisna. Wa tajibu jeung wajib non az-zakatu zakat bibudui sholahi kalawan pertelana kekuatan wastida dijabi jeung teu asna siki. Wajibu jeung wajib biha dina ieu zakat non al-asyru 1/10 in lam tusqa lamun mah disiram ieu pepelakan teh bimu'natin kalawan make biaya. Wanis suhu jeung satengahna ieu 1/10 in sukiat lamun mah disiram ieu pepelakan biha kumake biaya gitu. Jadi lamun ma anu bibudui sholahi teh dialap kakuatan teh contona teh beas. Jadi lamun beas zakatna teh 1/10 zakatna teh. Tah. Lamun mamake biaya mah jadi 1/5 tegasna 1/10 na tina setengahna tina 1/10. Lamun disiramna teu make biaya nyata 1/10 zakatna gitu. Wa mazada jeung ari tambah wa ma jeung ari perkara zada anu tambah ieu ma'ala nisabina tepan kana nisabna. Urija tadi kaluarkeun ieu ma minhu titu si jama bikistihi kalawan pertelana timbangan. Wala zakata jeung teu aya zakat pima dina perkara barang duna nisabi anu tetep kurang dina nisabna. Illa ayat atawa angin kecuali gawe sunat ya si jama. Jadi teu wajib zakat tamun kurang tina nisab kecuali mehna gawe sunat gitu. Wa madhahabu jeung anapun ari zakatna emas. Panisab wa madhahabu jeung anapun ari emas panisabuhu mangka ari nisabna ieu emas teh isruna miskolan eta 20 miskol. Jadi lamun urang geus boga emas teh nisabna teh 20 miskol, lamun geus boga emas 20 miskol wajib zakat. Samiskolna teh 72 siki gandum cenah beratna samiskol teh. Wa fiddatu jeung ari nisabna perak ma mi'ata dirhamin eta 200 dirham. Jadi emas jeung perak teh lamun geus 72 miskol zakatna teh 200 dirham. Wajibu jeung wajib pihima dina emas jeung perak non rubul usri 1/10 1/40. Wa majeng ari perkara zada anu tambah ieu ma pabisa bumang ka tetep ngitung-ngitungna ieu ma. Wala buda jeung misti artina teu meunang teu pihima dina ieu emas jeung perak minal hauli tina tepung sataun. Illa ma kecuali perkara barang hasol anu hasil ieu ma min ma'danin tina barang tambang auri kajina tawa harta karun. Jadi 72 miskol teh dina waktu sataun. Lamun can sataun kurang ti 72 miskol teu wajib zakat. Kecuali lamun urang meunang harta karun atawa meunang barang tambang gitu. Payuh riju tadi kaluarkeun, payuh riju tah ngaluarkeun ieu si jamaah kana zakat halan dina pada harita. Wa pirikaji jeung eta tetep dina rikaj. Al-khumsu ari 1/5. Wa amma zakatu tijarati sagitulah nya wallahu alam bissawab.